Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana tepang deui sareng Mang Ino dina dongeng Liwung Teh Yeni bagian ke-32. Ulah hilap pamirsa pangrojongna lain sareng subscribe-na nu tos subscribe hatur nuhun sumangga nyanggakeun. Bahkan ngasongkeun bungkusan lawan hideung ka putra ingkang dikubur di tengah-tengah lahan proyek boga ngasuring. Mobil ngadiur ninggalkeun buruan imah bahkan tak nguruk ka proyek boga ngasuring. Waktu geus maju ka tengah puting, putra karak anjog ka tujuan. Jeruk turun tina mobil telila angkok jeung dua nu jaga proyek. Pak Putra aya pikir saeun naon wengi-wengi? Hayang ulin we kabeneran ngaliwat yeuh meuli kopi ka itu. Putra ngasongkeun sababaraha lembar duit ka saurang pagawe. Seur-seur teuing Pak, aya kopi mah kudu aya oge udurna meureun. Jung ka itu nangan warung di mana we. Balikin ke cewis duanana ninggalkeun putra di pos jaga. Maranehna ngaleos rek neangan warung nu buka. Teu talangke putra leumpang muru ka tengah proyek, tuluy ngagali tanuh pikeun mendem pepernian ti bahkan tak. Putra ngaringkang muru deui ka pos jaga, heulila jol pa amplop deui jeung dua urang pagawe. Duh Pak teu aya mukan warung teh tos mapai abdi ka nu teu bige. Keun bae atuh eueuh mah kuring rek balik we moal tulus ngabumbangna. Ieu atuh Pak artosna kope keur maraneh buruh leumpang. Putra amitan dua urang pagawe ka Cidabungahna menang duit ti putra. Nunggeus pada apal berehan ka pagawe teu siga Surya. Poe ka poe pangwangunan restoran jeung panginepan bogana Surya mimiti karasa hese anggeusna. Loba pagawe nu brek gering teu pupuk sawareh pada eureun alesan teu betah. Sieun jeung rea deui alesan nu kawas dijieun-jieun. Liwung Teh Yeni bagian ke-32. Ulah hilap pamirsa pangrojongna like sareng subscribe-na nu tos subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Put, kumaha ieu teh jadi kieu? Rek iraha beresna atuh ari kieu mah teu bisa ngatur pagawe atau kumaha? Maksud akang abdi nu ngahasup pagawe cenah eureun kitu. Ih lain kitu bisi we teu bener di dinya ngagajihna. Ulah gagabah Kang nyarios Kang Surya ngeros teh. Teu kanyahoan memehna Para putra geus neungeul dina careham Surya. Surya ngabangkeun ngagubrag kana kursi panjang di patengahan.
Cikopi panas dina cekelana nyeblok dadana. Ratih jeung Marni nu nyakseni kajadian ting jarerit banget ku teu nyangka Putra nonjok lanceukna. Surya luncat rek nyerang Putra ngan sakilat awakna ditewak ku Bu Dewi. Sabar Kasep, lain kitu calana jeung dulur mah. Kang Putra, Kang Surya, anaon ieu teh? Aya naon? Marni ngarontok Putra sangkan meper amarahna. Putra ukur ngusap beungeut tuluy ngusapan tonggong adina. Amarah nu dipendem ka Surya cacap sapada harita. Liwung tayane bagan ka 32 ulah hilap pamirsa pangrojongna. Like sareng subscribe-na untuk subscribe hatur nuhun. Sumangga urang lajengkeun deui. Teu lucu tuda saeutik aya pausulan teh ukur nyalakeun. Nuding lain memener sok asal kaandel pisan. Aing nu ripuh gawe mah. Tos Kang ulah soka kahudang amarah. Lawan ku punduk ulah sarwana isin. Tara ngahargaan pisan kana gawe batur teh mending mun milu capek mah. Kawas aing Putra jempek. Ratih nyorok ngagebes anakna jelp nu alaya jempel laju ting laleos ninggalkeun rohangan patengahan. Haseup mimiti ngelun di tengah kulawarga warji. Pancokrekan geus dimijan ku anak-anakna nu dihaneutan ku tipu daya antek-antek sesembahan indung bapana. Bulan kaliwatan Surya rerendengan jeung Lela teu kungsi hahadean ukur babaturan mangsa sakola di paguruan luhur. Lela wanoja rancunik lila neundeun hate ka Surya ngan hanjakal Surya api lain mobok manggih gorowong pikeun kaluarga Lela mah boga minangku ka Surya sasap dipikahayang tiba heula bebesanan jeung jalma pangjegutna satatar wetan. Haseup kabawa angin tina santake nu dibeuleng diunggal juru pakarangan Imah Warji taya eureunna. Pikeun Warji jeung Ratih mah urusan nu kieu geus ngabaju. Pohon kitu deui keur Bu Dewi nu geus parigel ngurus tek-tek bengekna. Surya geus tara ieu saban geuruh sabab geus jadi kabiasaan. Iwalti Putra jeung Marni nu sok loba tatanya teh sabab Aryana wungkul nu sok rea gaul jeung masyarakat di luar. Mobil panganten asup ka pakarangan Imah Warji, jerut panganten turun dituturkeun ku Warji. Jeung Ratih nu tuluy ngaringkang muru ka Imah Gedong kadua bogana Surya.
Liwung teh yeni bagan ka-32 ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe na nuto subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Imut manis mawur tilela keur Putra jeung Marni nu keur diuk di pakarangan ngadon ngaso rengse marengan dina acara pertikahan maranehna. Kang Putra iraha nyusurang Surya. Gampang akang mah, Marni we teh heula, akang mah can riet. Ih pamali atuh marenayunan akang katambi Kang Alina ge teu acan narosan ka Marnina oge siga nu asa-asa. Nah hamar maksudna kumaha? Marni wungkul nu miharep meureun sedeng Ali teu mikir-mikir. Sanes kitu Kang Ali mah apik yang mina asap jejehan sagala kedah ngangge aturan. Didikan santri mah teu kawas urang. Marni jeung Putra silih teu pada ngobet eusining hate. Maranehna sadar ti leuleutik teu apal artikan dasar agama ti kolotna. Nu apal ukur dunya, kahirupan nu pabeulit jeung urusan duit. Dina nyana ge meunang kasenangan, kabagjaan reueus, agul mangsa hasil sagala tujuan tina ladang pamikiran jeung kasenangan sorangan. Liwung teh yeni bagan ka-32 ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Tetep karasa aya nu kurang, hate ngolembar tambah pikir nogecang sabab batin teu boga pangentepan jeung panyancang mangsa diri kapahung liwung renghap jero maranehna duaan kawas hayang ngecageun Bang Balu tapi teu ampuh pikir kumalayang neang lampah nu can kasorang. Aya nu kosong jeroun rasa maranehna duaan, aya hate nu hanaan neang katingtriman nu saestuna, aya batin nu salawasna kaentepan ku kamelang ngan teu bisa ngahartikeun kamana leokna. Deui maranehna ngarahu kumandear neang jawaban tina rupa patalekan nu can kaguar. Liwung teh yene bagan ka-32 ulah hila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Nu teu subscribe hatur nuhun sumangga urang lajengkeun deui. Selengseng saliwat ka ambe bau samoja jeung mawar. Putra jeung Marni silih rerek tuluy muniang cengkat tina pangdiukan. Teu karasa wanci geus nincak Isa. Kang Putra asa teu aneh Marni ngambil bau eta teh jeung deui ibu sareng apa mah asa teu leupas tina babauan eta teh. Nya ge teu aneh tapi tambih ka dieu Marni masuk asa teueung teu puguh.
Sarua mar akang ge kitu ngan teu kaharti we piraku ukur ku bau nu kitu sok bujuk-bujuk muriding teu puguh. Numawi engke mah urang nepangan Kang Ali di bumi nya Kang, resep geura pamitos kenal ka Ibu Rama mama. Ngobrolna sok matak betah. Namarni kungsi tepung kitu jeung kolotna Ali, urang mana saha? Di Karanganyar Kang Ali mah putrana Ambusri sareng Paridwan. Pasantren Karanganyar nu boga padepokan eta Leres. hanca kopina pamirsa, hatur nuhun utos ngiring nyakseni dongeng liwung Teh Yeni bagian ke-32. Antos liwung Teh Yeni bagian ke-33 ulah ila pamirsa pangrojongna like sareng subscribe. Utos subscribe, hatur nuhun, hatur nuhun. Cap